Sampurasun pamirsa obrolan kursi butut ayeuna urang dina edisi kasabaraha aya bah tuh silapnya seueur pisannya. Sabaraha hiji nya? 7 pami telepan mah. Nya luka 7 luka 8 lah pokona. Sakitu pokona lah gitu nya. Pokona mah edisi sekian pokona mah. Pernah dina edisi ayeuna urang tos kasumpingan tamu anu istimewa luar biasa. Ya saya dina dunia perpolitikan lemur kono pokoknya mah dunia segala dunia lain dunia goib pokoknya mah segala rupani pokoknya udah tepangkeun lah itu saya sareng saya kita abah wow iya teh abah wow teh anu katalana abah wow si sakit hati saya sakit hati manteu kan itu jadi trauma anu teuli gitu anu teuli oge henteu ngan pokona mah anyeri hate asar ulah kan ari urang kamari mah terus nyumpingkeun orang-orang politiknya kamari kalau tinggal nyumpingkeun orang politik aya anu ti partai naonna aya pokona segala pokona mah lah segala partai caringin rungkad paringin harewas bedil terus harewas bojong aya wah partai kutu aya ka orang-orang pemerintahan kecil aya dihadirkeun aya tah ayeuna mah urang kamari tina sudut pandang orang pemerintahanana tah ayeuna urang ninggal tina sudut pandang masyarakat secara luas mungkin nya Mang Wawnya secara luas Mang Waw mewakili nya kamu mewakili masyarakat luas sana siga dewan mewakili kekayaan masyarakat itu nya sanes justru aspirasi mah ti urang betul. Urang mau apa aspirasi ti masyarakat mah da anggota dewan mah hapunten ieu anu ka alaman ku abah nya ieu kada ieu rada seukur 5 tahun sakali keur usumna rek pemilu beda bener teu cing sok bener pisan di mana kayak orang rek pemilu ya anggota dewan teh tuturun anu tuh wawuh jeung masyarakat ge disapa aduh bener teu wawuh nyaan gitu nya sasalaman di jalan nepangkeun abdi calon dewan ti anu gitu abdi calon dewan ti anu pan kitu nya bikin kasrem gitu we aslina ieu teh teu percaya buktikan sorangan entos ayeuna geus saeur ku kuno amang mah ngabuktikeun gitu soalna naon heuh da memang kudu cenah gitu dina teu wawuhna ge urang teh kudu diwawuhan rek jadi nyalonkeun mah kan gitu keduana lamun aya muhajat hayang dionang anjir aya tim maksanya tim suksesna tim sukses teh nepikeun ka kituna aslina ieu pengalaman nya bisi teu percaya tanyakeun tah ka calon-calon anggota dewan ayeuna nya nepikeun kitunya hayang dionang foto bersama ngamplop urunanya kan pangantena atau nepi nu sunatan ke aya naon pokona mah aya kegiatan nu di masyarakat sok hayang ngiring hadir gitu beri masang spanduk beri ngabagi-bagikeun ieu teh pamflet stiker kalender tah gitu mencari simpati teh bari nyecepna oge teu kirim-kirim kanal tebar pesona teh meureunanya mah awalnya nyecepna oge kanal sabah pasti tah mah walahu kanal itu kanal kulit banget ari hayang kapilih mah kudu rada kanal ting jerona 1000-an ting sabaraha penting Mang Waw ya aya pangalaman cenah baheula kumaha ieu pengalaman terkait masalah perdewanan lah anjir abah rada jeronya ieu pernah kumaha dijadikeun tim sukses wah keren ring 1 ring hiji ngali ring syak ring satu ti partai gitu nya disebutkan partai na bisi disebutkan pokona masih taeun nya si taeun provinsi provinsi kan ada ieu mah nya cek amang teh kieu cek abah teh ieu warna gedang asak lain warna mah
Bisi. Cek abah teh ya sasalaman heula mah ke dinas keneh. Oh dinas keneh. Di pemerintahan. Kieu da sasama jeung abah. Kan? Tulungan saya euy. Kala muka ya. Oh, Wan cenah gitu. Oh. Wan teh ka Mang Uwa Abah. atau itu. Oh, Abah. Bisi sarua ngaranna ge. Tulungan cenah saya. Dek naon mungkin ditulungan. Lain cenah abah. Saya teh cenah nyalonkeun dewan cenah kitu nya. Iya. Dewan naon provinsi cenah kan kitu. Aduh cenah alus atuh sing teh. Terus kumaha? Lain tulungan saya cenah kitu. Rada tarik nyariosna Tulungan kumaha pokoknya dia jadi tim sukses kan gitu kan Ya. ring 1 teh bener-bener ring 1 aya baturan abah ge anu ayeuna kukulungan keneh gitunya anu jeung abah ye Ya. tapi cing teh kieu di mana didinya geus jadi saya cing teh bade pagawean gitunya perjanjian we caritana teh nya perjanjian ngan dari abah mah heula heucuk pulisan we da percaya lin nya itu hayang naon cing teh didinya ceuk manehna cing teh abdi mah cing teh meureunana hayang boga pagawean we cing teh kitu meureunana aya pagawean proyek naon we ceuk urang teh ku saya digawean kan kitu lin ngaranna tim sukses udah abang ge apal atuh ari tim sukses teh kumaha lamun jadi kan kitu nya Oh, jadi. lain maksudna kieu didinya teh kieu da memang aya iming-iming aya iming-iming kitunya di mana-mana oge pasti eta mah nya pasti eta da anggota dewan teh hapunten ieu mah tapi di daerah Batur luar negeri umurnya lah luar negeri gitu kan ari anggota dewan mah mayana ngangarkeun ieu anggaran pemerintah program pemerintah teh sabaraha anggaranana dinas anu sakieu kan mayana nganggarkeun jeung pengawasan ceuk cenah lin Ente emang bener. bener ceuk cenah ya abah can pernah jadi dewan masalah ngan ngarti gitu pahamnya banyak ngarti paham saeutik teu geuting gitu nya ieu carita tah dewan provinsi caritana siap abah teh ya banting tulang Duh, lupat nyawa gitu ya. kenalan abah sakabupaten Bandung di Onang ku abah teh abah heula mah gaul keur urang mah kan kitu loba babaturan loba tina politik tina naon teh abah aya anu tilas partai anu kan kitu ye abah pengalaman abah ye anu tilas partai anu nyeri hate ka partena abah Siap. baturan euy cing teh saya boga babaturan jadi dewan kan gitu saha si anu oh gitu oh sing teh kitunya dahe caritana teh aku atuh abah anterkeun ieu ti kecamatan anu kan gitunya oh kecamatan ge ada sabaraha ribu suara kan puluhan ribu meureun sakecamatan teh gitu tah ieu ngarekrut deui pokona mah jika lamun dagang teh mah geuningan sistem ayeuna mah naon marketing jeung rantai teh rantai rantai ka LMM eta hampir saya nyebut mah orang Sunda tuh bisa nyebut MLM nyebutnya melemem gitu kan udah bari udah dia unggal kecamatan bener kun bari udah dia mah unggal desa ku abah teh dirakrutan disetorkeun jelema teh anjir teu mikirkeun ekonomi di imah mah kituna ieu abah ieu pengalamannya da soalna di mana menang kan gitu lin abah ge kabita ningali batur pasti ieu nya di mana menang teh kieu kabagian ku abah pang mubungah sebenarnya proyek ngudagna ieu proyek abah mah dalu patah kana proyek kan kana proyek hiji anu teu make tender kan gitu nya di proyek pemerintah mah langsung anu sekian M cenah make tender eta mah ieu mah sing teh anu ieu lah letikanana simpel 500 juta ka handap gitu PL penunjukan langsung tah abah teh kan kadinya sasaran abah mah ye lain geus jadi kan gitu udah bagus pede jeung keluargana jeung anak-anakna jeung anak kabeh abah teh geus wau berapi-api ujung orang sakabupaten abah teh baheula mah dikenal aslina ieu caritana ningang dina mangsa jadi teh si dewan teh abah ge milu ngitung suara teh atuh da baheula mah kan perhitungan jadi suara saksi oge
Dupikeun ka saksi-saksi gitu. Suara tepin ke KPU diudag. Anjir, bukat ku hayang Bukat kapuji ku hayang. hayang Hayang pagawean. kapuji hayang apa? Yang apa yang benar. Apa meunang teu suara teh kan gitu. Masalahnya kan di zaman baheula ye. Baheula. Zaman baheula mah kan dihitung heula kursi. Nya. Kuotana misalkan Kuota sakumaha nya. 20.000 pamana ye. Partai A teh. Kabeh menang 20.000 satu kursi. Nya. Lamun menang 85.000 teh berarti 8 kursi 8 kursi. plus 5.000. 5.000 nya. Gitu. Ya, benar. Tah. Anu 5.000 diadukeun deui jeung partai anu sejen. Zaman baheula duka ayeuna. Sarua kene ayeuna ge bah. Sarua siga kitu ayeuna oge. Nah, Abah ayeuna teu merhatikeun masalahna Abah sedil ningali politik teh. Ambak bukan nama. Itu. Ceritana ieu. Begitu dihitung suara partai KB, uyuhan Abah bisa kitu sok. Batur mah mal bisa tah gitu. Mau bisa. Tapi emang dari luar negerinya lin Iya mah di negeri Kabayon. di negara Saudi Saudi Arabia. Arabia. Ambak tapi aya kasieun mah. Lain sieun ieu mah jadi teu Lain sieun. di negara Batur. Batur ya. Ada kegebegan ya salitik. Tah cerita nama jadi si Dewa. Mana teh Dewan sabulan mimitir mah selamatan heula, selamatan ieu pokona namanya pokona euforia teh cenah ceuk nya. Eta mah bahasa kerenna teh bener euforia. Nyongcot. Selamatan ya cerita. Nah, ieu Karena serius sabulan. ieu mah ya tahu kana. Resep ya ngadengkeun Resep kolot. ieu mah ya. Sabulan ditungguan ku Abah teh. Das kekarek. Kalau kan gitu lin, Ya, mana ge ngomong. Ya. Hampura wan cenah. Saya teh cenah jadi dewan teh kekarek ge dilantik. Dilantik. Cenah jadi can bisa naon. Teh naon di sing syukur we sing teh nya gitu. 2 bulan cenah hampura wan cenah Abah teh cenah lain ku naon cenahnya can bisa naon lah cenah karek sabulan 2 bulan mah gitu nya. teu naon ceuk urang teh Tenang we, malum gitu malum kene ya teh Malum, sabar kene teh. gitu temannya kita mah. bari udut Abah Oh, iya, bari udut. supaya ieu Ame- Ame tengah hegat teh sok bari udun. caritana ieu Berarti jaronya jabahnya pengalaman. Kalawora tah bener. caritana geus mulan malen mah urang geus genep bulanan mah Abah teh nyamperkeun deui udah kesel pan Geus hampir setengah tahunnya. cek tim Abah ye kumaha bos ka abdi teh ye ka Abah teh ye nanyakeun kumaha bos naon kumaha heuh cenah kedunuan urang pan geus jadi dewan silakan gitu heuh terus kumaha heuh kumaha atuh cenah pun saya teh janjina cenah Bener. obos teh baheula kitu nya lamun Kieu-kieu menang nya. lamun dewan menang teh cenah obos teh cenah boga pagawean heeh janji Abah mah baheula kitu dasarna Abah ge janji teh jeung manehna gitu Bari pek. Masuk udah senget heula. Merada serem. Ut gebu-gebu gitu nyaritakeun. Aduh, abi ge rada ngeri. ngeri Sendelik abi beunana naon. carita nah Abah teh nya geus aya beureunan 5 bulan ka 6 bulan mah nya beureunan cing teh mah geus laluasa digawe teh meureun cing teh di dewana geus puguh komisina aya kan gitunya Geus jelas we temannya. aya komisi jeung aya ketua komisina kan gitunya nu ngabidangi aya pembangunan Bener. aya pendidikan Nya. aya komisi Posisi hiji sampekeun ka 5 peminta lepat mah provinsi mah. heeh pan bidang-bidang Bidangnya aya Tah. bidang subnaonnya. aya bidang ketenaga kerjaan kan gitu Oh, benar. ketenaga kerjaan zaman baheula Ya, mah. ya. Tapi luar negeri nya Nya diantah barantah we temannya. ketenaga kerjaan bangsa guru gitu lihat Nya bang berarti ketenagaan jeung pabrik pabrik jeung nya karyawan karitu lah nya. caritana baheula teh datang deui Abah teh ye geus puguh komisina geus puguh etanana pan aya berhenti gawean kan kitu nya Aya. Enggak jelas eta mah pasti aya pagawean pasti eta mah. sampeurkeun ku Abah teh kumaha Ji saya teh cing teh geus lila ieu nungguan teh ye kan kitu lin ari saya mah teh jadi masalah Ji secara ekonomi mah saya teh udah mampu sekurang teh nya Mah serem we Legeng. Legeng pokokna kan mah. secara ekonomi saya ge bisa ya nang di sorangan mah ngan ieu nu dihandap cek bahasa ini mah konstituen Nya. ngan dari batur mah konstituen tina partai Partai. Abah ge boga konstituen Bener. kan abang ngerekrut Nya.
kan abah ngarekrut si A di Benar. kecamatan anu Justru anu pengaruh suara mah kan eta konstituen eta justru anu konstituen bener partai. abah Yang saca kewok partai mah. tadi teh kan pengalaman abah mah anu ti partai ti A anu jadi hate teu jadi Ya. di Disiku nya. partainya Tapi dirangkul ke orang nanya. orang dirangkul. Benar. Iya partai bodas, partai hejo, partai nongku abah dirangkul kan? Nya. Berarti otomatis soalnya teh lumayan. Ya, Cek abah ya soalnya ari konstituen partai nabi heung. Lain kalau nongku abah ditinggali gitu nya. Kedah konstituen partai mah monoton gawena teh. Ya, benar. Gitu Teu bisa ngajak. Sadititahna we. Sadititahna ketua partai Benar. kan gitu. Ari abah mah kan langsung tim Langsung terjun ke lapangan. terjun ke lapangan miluan eta oge kitu nya. Kapanyo gitu. Kampanye teh miluan apa? Tapi kawan jeung dulur-dulurna jeung anak-anakna bau. Pokona mah kabeh. sakabupaten Bandung jam 12 Tapi kan terkenal we benernya. Bawa Teh teh. sare jeung pamajikanna we henteu teh. Ulah. kan gitu tah konstituen teh nelpon da teu ane ka jenisna kan gitu nya Benar. Tim suksesna. Tim sukses. kumaha kan gitu naon kumaha aku cenah mana pagawean kan gitu nya anu tukang kana bangunan anu tukang ngaput anu tukang sagarupaning pan ari abah mah kan jeung masyarakat leutik gaul Nya, langsung. Nya. tapi minimalna masyarakat leutik oge anu gaul kan gitu nya ari teu gaul mah hese nya gitu Paham nya. paham ya abah teh nyamperkeun kumaha ji tah konstituen urang cing teh nu era mah cing teh saya mah naon jawab nanti cik Naon tah? tong hayang cenah naon proyek di pemerintah mah cenah cacag nangkageun Nyebutna teh oh Cacak nangkageun bah 500 juta teh cacak nangkageun. Goblok kan bener. Goblok nu kitu Padahal goblok gitu. Iya punten dipotong. Padahal abis sareng bacil. Kan bahasa eta katos di provinsi. Cacag nangkageun teh 500 juta. 500 juta. Eta teh lain PL urang mah lain penunjukan langsungnya Nya. lelang. Lelang langsung. Lelang buku tulis atau alat tulis wae nilai nanti ratusan juta mang. Nu kitu teh lain cacag nangkageun, leg-legeun sorangan. Leg-legeun sorangan teh. Eta pengadaan nu leutik teh teh. heuh lain ieu pengalaman abah pan abah teh ngajang ngilek nyeri hate jadi kitu teh ya Ya bener pasti atuh. Astagfirullahaladzim teh jawaban kitu nya mangkani abah teh pokona mah satahun campleng gitu kan satahun campleng juga ayeuna meureun tah juga zaman ayeuna deui Tahun politik kayaknya orang tahun menjelang. politik deui Ya, kan tahun politik deui bener. tah abah mah ti mimiti kana encan aya pencalonan can aya jiga kieu kitu Geus tempurnya. tempur abah mah campurkeun si A sampurkeun si B ka preman-preman ku abah bersampeurkeun percaya teh Aya. Saya. kada preman oge sarua meh da bukan masa Butuh. Pasti boga masa barena. anu kana beca zaman baheula mah ya kana Ya, beca ya, bener. boga masa Tukang becak keneh. Tukang becak keneh. oh Pasangkeun. masana nya. keluargana eta kan Keluargana tukang delman Bener. kuda. aya pemimpinna zaman dia meureun asosiasi bener. Asosiasi kuda. asosiasi atau forum Forumnya. Tukang beca forum mah tuh. Serem. Serem. asli Bisa ngagulingkeun pamarentah tukang beca nyen forum mah. Moal ngabeca wae ureunan. forum penarik beca Kabupaten Bandung forum forum penarik delman Kabupaten naon kan gitu aya mah aya Siga carita bahasa can pemekaran ieu mah nya. Nya sajan pemekaran. Can pemekaran. Can pemekaran bener. Berarti 2006 ka dieu nya. 4 Nya 2004. 2004 kali itu nya. nah itu ceritana teh encang nilek eta abah teh Pundung. nyeri tah teh teh abah teh Nyerina kumaha cing? hah Nyerina teh kumaha? nyeri Bari nyengir teh nyengir teh. Tidung hate ieu mah nya. Ate ya mah asli ya mah. aslina ieu mah pengalaman abah gitu nya Sugan we kadang ngeueun baku ku si taeuna gitu. ya masih kena partai bintang asa. iya aya masih kena kumelenang mah nya kayakna Nya. gitu Menang di alam dunia nya. Alam dunya. Can film. Can filmnya. jadinya teh abah teh mikir kieu geuningan jadi calon gitunya oh heeh atuh ari kitu macing teh urang kudu berupaya deui kan nu calon can kapok sih teh mah Bang. Can. Da masih kena Masih jiwa kena. muda Wah, masih nya kena tambor legar nya. keneh. wani kene Wani kene. tah abah mah nyokot provinsi mah jauh teuing cing teh nya harita Nya. begitu mekar nyokot kabupaten we Kabupaten Bandung Barat Barat. Nya. kan gitu li tah jadinya abah
ngerti penisaan dina politik teh geuningan. Molotok we nya. Ngolotok. Pengalaman di provinsi. Naon soalna? Pengalaman provinsi bener. Abah luluncatan ka unggal dinas kusawa jago abah ieu nya. Celeng ditu celeng dieu nya. Jadi gedena kan. Wah, ade bener. Ade. Ka dinas anu ke minimal abah pengalaman. Nya. Tapi kan orang-orang dinas teh anu pangkatna masih kene golongan 3. Celenteng benernya. Abah teh noel. Bos, cenah ka abah teh ye. Cik tulungan saya. Tulungan kumaha gitu. Lah, cenah saya golongan geus kieu hayang jadi anu. Wah, abah teh kadis kabid gitu ya. wah yang jadi naon deh pokoknya mah heula. Aku masuk politik dong. Ya, Itu mah da ari jabatan sekelas kabal sekdis Nya. jabatannya jabatan setengah politik. Nya Politik, bener. tunjuk bupati dan gitu mah. Ke setengah politik kan Setengah gitu. politik. Gitu. Jadi di mana ke bupati aya nu anyar wayahna. Ya, nah, kalelen we. Kan gitu lin. Benar. Gitu. Tah awak teh baheula mah teh ka gegelacangan di pembat. Warawuh baheula mah jeung orang-orang teh kitu lin. Bisa diprodomo keneh. Oh teh kan aya nanggus di Di Mekarsari. Di Mekarsari bener. aya nanggus aya di jero Padalarang kan. gitu nya. Oh aya nama geuning aya sana di mana? Di LP naon tah? Di Bandung teh. Lalu ya. Sukamiskin. Miskin. Oh, bener. Aya anu aya Aya, kayak bener, gitu. bener. Apa? Aya, Wow, bener. kenehnya. Wow. Kenehnya. Ada silaturahminya. Dasar itu zaman baheula abah Ya. gegelacangan gitu. Tah tidinya gegelacangan oh ieu sing teh kan gitu. Ngerti we dina politik gitu. Tah terus tahun-tahun kamari ieu kadunungan abah mah seureun gitu kan. Teu jadi orang politik deui. Ngiluan deui abah teh yeuh aya nu ngajakan heuh dulur. Oh ya, eta mah ti partai Gedang Partai nu Gumading. sejen, heeh, partai nu sejen gitu tanya abah diajakan deui gitu. Tah di partai anu ku abah di iluan ayeuna mah kaciri. Jelas ya tamanya. Jelas main sikutna teh. Katingali pisan. Encana naon geus main sikut. Eta sapartai jeung tim Siap timnya nya. eta geus silih sikut. Pika gitu nya. Padahal cek batur mah eta teh partai agamis. Serem bukan namanya. Heuh, cek logika mah. Kuduna mah sararopan gitu nya. Apaan kudu namanya? Saropan, saroleh da soalna nya, Allah bener. ditinggalikeun moal poe naon wajib. Karopeahan ya pokoknya namanya. Wajib Wajib ngaji. maca ngaji, maca Al-Qur'an. Ruang riung. Bang Riungnya. Nah, di mana mainna geus jadi? Abah teh di halangan hayang asup teh atuh make ring. Da harita abah teh lain di ring 1 baheula mah. Meureunna ring ka 3 meureunna nya. Itu. Tapi nyumbang mah da teu leutik nya, urang mah nyumbang suara mah. Wah, Gedeena justru malahan mah. abah mah lamun dina pipiluan dina tim sukses nu kararitu patut datara minta duit abah mah. Nah, luar biasa. Tim susah. Ari batur mah kan Ngarit nya. ngarit cenah aya bahasa ngarit, aya bahasa nyieun proposal kan gitu lin. ya, bener, Pernah bener. nguping tuh. Benar. Aya anggota dewan teu jadi kan gitu lin calon dewan anu teu jadi. Mehna teh cenah mere sesuatu ka masjid. Ke masjidnya. Da kusab teu jadi dipenta Penta deui. deui. Oh, Pernah teu? Bener ngadangu. Pernah ngadangu. Ngadangu Pernah. eta bener. Karpet yang naon. Karpet bener. Ngadangu eta mah saya. Karpet. Tah zaman baheula. Zaman baheula ka pipiluan. Tadila. Asli nah nu barang barenon nu barang main teh diparentaan deui. Ngerakeun cenah teh padahal mah nya heuh cek logika, cek akal sehat. Ngatunya. Hitung-hitung ibadah we. Keun bae teh jadi ge urang tinggal hitung-hitung sedekah urang nya. Balikan ka masjid tara atunya urang Tah teh nyumbang-nyumbang gitu sajadah. oke. Pengalaman abah kadinya teh lain ku naon. Memang ari dina politik mah aya manis sebetulna mah. Manu sekupna kuduna sukup presiden euy. Bener, suku luhur eta mah. Sukup luhur. Di mana jadi komisaris perusahaan mah tuh BUMN. Pasti eta mah golong. Basar enak mah. Basar ditawaran komisaris. Cing saha jadi basar. Ah, guys. Enggak sih gitu. Guys, bukan nama. Tawaran. Tong kagok lamun ada kipiluan tapi ya urangnya kudu wawuh heula. Nya, benar. Kudu wawuh teh kieu. Abah wawuh jeung calonna kan gitu. Bah dikenalkeun urang teh abdi ti Bandung atanapi abdi ti mana ti Sumatera abdi ti mana kudu kenal deukeut Nya, benar. gitu. Nya nya. Ari kenalna teu wawuh jeung wah masih keneh jauh keneh mah kayak mun bisa kajian ngajadog di imah.
naon soalna di mana jadi kita wow henteu nya eta bener komo aya punten nya pengalaman abah ditingali dina medsos kitu nya silih gorengkeun antara calon ieu jeung calon ieu pan kitu heuh teu naon da demokrasi teh mah demokrasi tapi kan silih gorengkeun kan di medsos baca aya naon ITE aya ITE pan beunang merewek dihukum kan gitu da silih gorengkeun teh itu kan wow henteu jeung calon pemimpin manehna anu didukung ku manehna syukur simpatisan wungkul tah di dinya omat kadejang euy lamun urang gitu nya misalkeun arek aya pemilihan boh naon ge hiji ulah hareup teuing kadua ulah jeung hate nah eta teh kuncina mah tong di hatean bener bah lamun di hatean mah loba nyeri hate tong borong kitu heuh dina sapartai dina satim sukses partai wae masih silih siku eta abah panuju saya mah ulah jeung hate pokona ngabejaan we heuh cenah da kumaha cenah dulur heuh pek wae abah mah nyare ngan ulah make hate tah panuju pisan bener gitu ya nya ieu saat intermezzo ieu urang salam-salam heula cenah ieu nya salam-salam ka nu sok manco ieu mah wow ieu mah penonton setia aya penonton setia mang wow ya pasti ngantosan cenah iraha cenah OKB ya deui cenah bintang tamunya dong yang ini cenah yang ganteng geus ieu ganteng di masanya siapkeun euceuk pamajikanana mah ganteng insyaallah mana pagawe band abah kira-kira ieu teh pemain band semain bala teu apa Amang teh apa kitu baheula? Kan Amang teh baheula teh pemain keyboard. Ieu teh. Bener. Keyboardis. Apa teh dinten ya pemain dan baheula mah kos saeureung ora? Yeup. Pemain suling. Apaan kapungkur teh gaduh band non Mercury nya? Mercury baheula. Artina teh non Mercury teh? Teuing. Ngeunah. We pokona mah kieu. Mercury teh cenah mah naon semacam siga meteor deui nya. Siga meteor cahaya, meteor cahaya. Planet Mercury. Teu resep ngaran tapi teuing teh apa artina. Tapi da cek tukang keyboard mah hartina Mercury teh cenah mereka nu ripuh cenah. Band-band halusnya. Salam-salam cenah kanggo Bunda Lintang, cenah Bunda Nisa, Bunda Hungkul nu nongton lagi lalawara. Bunda Ima, aya Umi Nabhan, cenah Bunda Diandra, Bunda Wafa, Bunda Patian, Bunda Gena. Oh geulis. Lagena, ngalagena sigananya. Terus kanggo ieu cenah anu sok mancote ieu pupuh Sanggaratasa cenah. Abigana cenah. Abigana. Di mana teh? Di mana teh? Cimahi. Oh, tebing. Lalawor. Itu mancona terus dugikeun ka Cilacap amang. Iya aslina. Kursi butut oge kitu geus kakoncara. Salam gaib mah ieu salalawara kawang-awang. Mimiti jelema nepikeun ka belutnya ho. Bener ieu sanes seueur. Nepikeun ka jarian. Syukur atuh. Kan ari Amang mah kitu nya. Abah wau mah geus pangalamanna jero dina partai politik tah cing ieu. Ka aya mun urang mah naon nya masukan gitu ka pemula-pemula anu bade ulu biung. Tah, ulu biung kanu politikan jeung naon cing sarana. Maksudna jadi tim sukses atau tim ses we namanya tilas tim ses. Atana we jadi dewan kayak heula beda aya dua ieu teh. Tim ses jadi urang tina sudut tina sudut tim ses we cing. Maksudna negatifna atana we urang kemantuan dewana. Alah ieu mah rek nu manana ge sok caritakeun we meh rame. Kuna naon sebenarnya mah kamang ge dina tim sukses teh sebenarnya aya harapan gitu nya. Harapan itu uang bisnis harapan. Kudu da eta mah geus di mana-mana ge tukang bisnis mah kitu nyantelna jeung politik. Nya benar. Itu nya. Benar. Palahan batur mah ngabiayaan cek peribahasana. Nya. Gitu kan? Benar. Ngabiayaan batur teh. Perlu dana cenah saanu kan gitu lin. Tulungan langsung benar. Udah ganana naon. Heuh hanger. Proyeknya gitu pigaweeun cenah saran kanggo no yang ieu ngan lamun tim anu panghanap-hanapna anu dihanap juga urang-urang kieu anggap abah geus teu pilu di politiknya nya benar ulah hareup teuing tong hareup teuing tah dangukeun tong hareup teuing jeung ulah make hate tong make hate naon soalna make hate mah heuh ke urangna anu naonna anu cilaka benar contoh bakat ku urang teh resep yeuh ka calon urang gitu ka calon pemimpin urang tapi geun ka urang teh ngewa ka batur teh nah eta bener batur beda pilihan teh beda sapartay jadi ngewa komo jeung partai anu sejen anjir
Ieu pengalaman. Jero ieu jero. Tauhid ya. Nepikeun kajeng dulu. Tauhid ya. Tah gitu. Topik bae disebut naon lah. Bener. Tauhid teh tahu lain. Tauhid. Tah kadinya ulah make hate. Kitu nya. Nya, nya. Terus ulah hareup teuing. Larep teuing. Tadi teh lamun hareup teuing kan silih-sirian geuningan heuh. Oh, bener. Sapartey eta. Oh cenah ti bulan si anu. Soalna naon? Sudah tadi diatur teh ku partai. Kunaon tong eta diatur teh kieu contona ieu. Sadapil cenah kan kitu nya. Sadapil teh calon teh 10. 10 dewan. Calon 10 dewan nya. Aya nu 10, aya nu kumaha partena beunanya rata-rata baru 10 calon dewan. Kan teh silih parebut suara. Oh nya pasti eta bener. Dina sadesa ieu aya spanduk manehna. Tapi Anu lain ge anu aya saparteu jeung manehna ge aya. Aya. Heuh eta teh kan cek bocek saha can masang spanduk can padeukeut-deukeut jeung spanduk urang. Kan kitu lain. Aya amang pernah kieu teu. Misalkan urang keur ngadukung hiji calon ye, nepikeun ka bebeakan. Aya duluran nu timuru teu. Timur kumaha maksudna? Nya. Ini tong deket teuing. Ya pedah meleunan eta teh anggap we adina jadi dewa. Lanjutna atuh jadi dewan. Wah, henteu ari eta mah justru eta mah manehna solid, harita mah dukungan mah anu silah timuru. Mau aya nu ngarasa dikatalikung gitu beuh teu. Eta mah harita geus jadi. Oh, jadi. Gitu. Oh sieun ka olor rezekina nya. Sieun teh seubeuh. Sieun teh seubeuh meureunna nya. Seubeuh meureun. Inti nama ieu pamirsa ieu. Lamun aya nu ayeuna ieu kerek diajar papolitikan. Kade tong hareup teuing jeung tong make hate tah. Eta saran nu hade. Picilakaan ka diri sorangan oge nya. Nya, ka tauhid jero. Tauhid eta jero, tau jeung hihit. Lain. Da memang bener bisi teu percaya buktikeun. Bener. Ah cenah teu percaya ka si Abah cenah ieu nu ngobrol teh saha cenah si Abah teh. Buktikeun. Buktikan. Bisi teu percaya mah. Sing aya saura bahwa. Keteh ya. Dulur urang ngedukung si A. Ya, partai beda partai ya. Benar. Pan bisa keluarga teh jelema tuh bisa dikodok ke majikan Abah gitu bisa. Nya, Kan gitu Lin. Lain bisa ngodok pamajikan mah. Sorangan tuh mah. Kodok hate urang teh misalkan urang teh contoh kasih A. Nya. Kan pamajikan urang can biheung. Can tangtunya, can tangtu. Tantang tuh. Kan gitu Lin. Tadi keluarga komo di mungjeng batur. Gitu. Jadi hareup teuing ulah aya naon soalna bisi cilaka komo bari jeung make hate teh ya. Make hate teh mah tutuna akhirna urang ka si A jadi ngewa. Si A ka urang jadi ngewa. Si B ka urang jadi ngewa. Eta sapartey. Saur Abah Wow ya nu berpengalaman. Dewan nu ideal nu kumaha sih sebenarnya? Nya. Aya teh sebenarnya di negara urang sabenerna calon dewan nu ideal. Ideal gitu. Teuing. Asa can mangi. Can mangi. Ini pesimistis gitu. Aja we sapotong mah gitu. Aya meureun nu sapotong eueuh deui. Acan. Contoh kieu. Anjing tah. Contoh deui. Contoh ya, benar. Gue jadi dewan. Set. Jadi dewan kan. Wah, mainna geus ngarti perudannya. Geus ngarti karena juklak jeung juknis dewan teh kumaha. Koncara we meureunna nya. Di luar kepala maca maksudnya Jadi gitu. pagawean dewan teh kieu. Kan gitu Lin. Tah. Aya kan resesi. Non, reses. Resesi mah ekonomi. Negara urang tereh eta mah. Reses dewan mah. Aya reses. Kan gitu Lin. Anu dionang saha? Orang partai sorangan. Orang partai sorangan kan. Kan anu sejen mah teh dionang. Bener ka harti. Kuduna mah geus jadi dewan mah lain ti aing ti partai daun. Kan gitu beunang. Mah kabeh masyarakat. Kabeh onang masyarakat umum yen kuring teh dewan, mangabidangi anu kitu beureun. Urang teh ngawakilan nya. Ngawakilan. Dapil manehna. Tapi entong di sadada manehna teh nya tong sampai di partai pilah gitu nya, da lain partai urang da dipilah-pilah gitu. Hiji. Bari sebulan sakali teh satahun kali. Tahun kali. Tahun kali teh eta we bari jeung sulumputan. Nah aja neangan tempatnya nyingkur. Anu batur teh nyaho. Manya aya bahasa reses 10 urang. Heeh, tah eta. 10 urang jeung tempatna teh kandang hayam. Tempatna teh di gigireun kandang hayam. Eueuh nu nyahoeun. Eueuh nu nyahoeun tah eta mah silaturahmi we dan reses. Tah, sampikeun ka kieu. tadi ulah hareup teuing. Anjing. Gitu. Ulah make hate. Negara urang mah geus teu kaharti. Ulah hareup teuing, ulah make hate. Gitu. Nya. Tah eta tong hareup teh komo ayeuna ieu.
aya permasalahan kubu teh di daerah nah ayeuna kerame nya. Kubu bupati nu di daerah naon lah saya poho deui pokona mah. Oh, tah masalah anu ambek teh ka ambek ka Menteri Keuangan. ka Menteri Keuangan teh. Katakan salah sahiji contoh pamimpin anu teu bisa ngadidik kahana. Salah. Salah mah salah. Nu mana? Eta poho deui. Bupatina atau anu teu bisa ngadidik teh. Lain ieu mah. Eta pemerintahanna. Eta mah salah cek Abah mah. Abah mah masih kumaha oge tetep Abah mah cinta Indonesia, cinta damai. Benar. Oh, benar tah luar biasa. Cara penyampaianna meureun. Cuman penyampaianana kok yang cenah kieu lah. Dieu teh cenah teu adil kan kitu leuh. Nya bahasana Udah ngaranna disebutkeun ngaranna tah. nya. Cenah Adil. teu adil. Pemerintah pusat teh kan kitu cek marane. Nah, teh cek Abah mah. Terbuka cenanya. Masalah pendapatan daerah disedot ku pusat cenah kan gitu. Bahasa Di pusat dikembalikan kan ka heudah pan pusat mah beurang kudu ngabagi bahan rata, kabupaten anu provinsi anu kan kudu dibagikeun deui si duit teh langsung ka daerahna eta Abah ge jujur teu satuju ari kitu mah nya kitu naon soalna heuh pantes mah ngomong kitu intina mah meureunnan cara olah ngomongna manehna kahiji kurang pantes jeung niatna mah alus. Masalah lain sebenarnya mah masalahna aya tepikeun bahasa rek di urang cenah perbatasan jeung negara batur menikahna dicokot ku negara batur negara batur nah eta geus eta bahasana bahasa kurang etis lah nya disebut etis Sin disebut makar nya Abah gitu setuju da intina mah meureun da biarpun permasalahanna seperti itu di ranahan naon BUMDes jangan BUMDes agak lain ranah bupati lah misalkeun ya nya ranah bupati tapi kan dah henteu jelema hiji wungkul eta masyarakatna merasakan seperti kitu teh gitu kan urang kan teh nyaho geus jelas 26% wargana miskin kabeh cenah nya tah eta tapi kan urang oge atuh tinggal ngelola dana nu bener nya sok tadi teh contoh ieu mah nya ieu ceuk pemerintah teh ayeuna bere bantuan teh ka unggal desa lin ayeuna mah langsung kena rekening desa nya bener langsung ke rekening desa bener apaan cek juklak jeung juknisna gitu kan si dana desa eta teh supaya masyarakat di desa urang makmur bisa mandiri nya bisa mandiri ti mana duitna heuh tina anu bantuan saem teh ya saem sabaraha saem setahun leuwih kan leuwih lah tergantung luas wilayah sekian lah tergantung luas wilayahna tah eta teh kan kieu tukang bala-bala teu boga modal kudu mah ka dieu kan dana desa eta bere nginjeum tanpa bunga pemana kan kitu lin benar tukang comro cenah rek dagang Pak abdi teu gaduh modal ulah tepikeun ka maksudna pemerintah mah ulah tepikeun ka rakyat leutik kitu nya ulah terpikeun ka tersangkut jeung masalah Bang Emok oh nya rentenir lah rentenirnya sok bayangkeun nya tinggal isuk-isuk di pasar bener boleh kitu teh nya barawa kantong leutiknya isuk-isuk keneh can ngalarisan Bang Emok geus nagih kieu nya secara rampral lain Bang Emok sama renten eta mah rentenir atau beda bahkan mah kitu lah sebutkeun Bang Emok justru leuwih rapi ya Bang Emok mah rapi bajuna eta mah nu lain tah eta maksudna mah tujuan ti pemerintah teh pusat teh supaya leungit nu hal kitu teh nya nu kararitu hari punten dipotong ya ai katanggap ku saya mah ieu nya si Mang eta Mang Adil kahayang teh kieu urang teh penghasil minyak meureun ningalina ka Arab tapi sangsara gitu ya coba lamun dikelola ku sorangan bener maksudna mah kadinya meureun bener sih gitu nya ka artina mah bener memang kitu urang teh nagara urang teh lamun penghasil minyak tapi salangsara gitu naha gitu meureun siga di Cirebon mah kieu meureun imahna teh deukeut laut bisa ngahasilkeun uyah tapi uyahna teh dibeli pamarentah gitu. Kalau uyahna teh malah impor ti batur. Gitu sigana mah meureun gitu. Jadi amak-amakan jadi emosi ka dieu emosi. Tapi kan boleh emosi oge tapi kan harus dengan otak harus yang proporsional. Gitu rin. Proporsional ulah. Asana negara urang cenah geus dibikeun batur eta bahasa eta. Bahasa eta. Abah mah teh satuju. Menyayangkan eta abdi ge menyayangkan. Asli menyayangkan. Urang hayang jadi NKRI teh kan hese prosesna. Oh, atuh berjuang masyarakat. Urang ngarebut ti walana, ti heho eta kan hese teh nya. Emang bisa sangeunana manehna mikeun diri manehna ka
Manehna kan bupati, boga legalitas kumaha gitu kan cek paribasana kan. Berarti bisa. obrolan geus mimiti berat. Pokona mah ieu mah Aku geus jero. penting we kabeh. Gitu. Tah Tah kitu. cing ku ayeuna ye. Bahwa ye aya rancangan naon ye. Ayeuna ieu mah ye. Ku ayeuna zamanna geus mulai ka bacalon lah. Cing sugan aya Rencana naon abah? geus aya nu noel can ka abah kieu. Cing cenah tah siga baheula deui. Henteu. Kapok saya tadi Kapokeun ngomong. Abah mah susu rumputan datang ka dieu teh. Tuh, ngali susu lumputan. Paling dekat tinggal datang ke jual aya. Paling oge apa mah kitu nya. Istilahna mah Naon deui. nangan usaha nu bener we nama gitu. Heuda Berarti usaha da aslina ye kupingkeun. dapat bener. Ali urang nya jadi tim sukses mah ye dengekeun ye kebaraya ku sararea we nya ye Ya, wah. bener. Tim sukses nya ya. Heuda anger di imah mah gogorowokan. Benar sih, Bah. Nah, Benar. ada abah mah tiba lagi tara minta duit. Nyantong tong dibiasakeun urang. Abah mah tara minta duit suka minta Malahan gitu. mahnya kadang-kadang nu di imah jauh teka lurus deh nya. Deka urus urang toh-tohan. Orang toh-tohan di luar siga nu heueuh gitu kan. Juga nu pan. Siga nu heueuh. Soalnya kieu ke cenah minggu ayeuna ieu acara teh ka anu. Kieu. Kan ditulis kan? Heeh, bener. Dah soalnya konstituen teh bahasananya ya konstituen pemilih teh cenah yang panggil cenah jeung calon. Nah, Kan gitu lin. Undangan-undangan eta kan ku abah ditulis kan. Monyet. Gitu kan. Ya. Poe ieu teh misalkan aya 2 tempat tuh didatangan. Ya. Poe isukan sabaraha tempat. Ya kan? Nya benar. Kan cul itu cul ieu. Nya bener. Gitu. Tah kitu panginten. Pamirsa dalam rek dipanjangkeun mah obrolan dua dinten dua wengi ge hayu aing ngobrolkeun nu kieu mah Pasti teh ya. anggeus-anggeus nya bawanya. Moal Nya, beres. Intina Hal-hal mah politik tah mah. obrolan ieu teh meureunnan pengalamannya. Pengalaman heubeul anu ayeuna ka musimna ieu bakal aya deui. Nah, deket. Deket. Jadi Ulah hareup teuing, Tah. ulah make hate. Tah, eta penting kunci Bisi tah. nyeri hate mun Bisa make hate kadua, mah. bisa papasean yang dulur. Bisi papasan yang dulu. Jaga tah. Mata kan orang kudu bijak berpolitiknya, Nah. bijak Moal bersosial media. Moal nyarek abah Ya. rek wae dah hak masing-masing. Bisi aya dewa nu mere duit mencokot duit Cokot, narik ya. milih mah saha we bebas. Bebas. Hak eta mah hak konstitusi Ya, urang. bener. Ai mere mah beurang kadeudeuk ti dewa. Calon tireunya. Calon. Cokot we da lumayan rezeki ti Allah temannya. Oh, Lima tahun lain, sekali. ti dewan. Ti dewan. Benernya. Pokoknya Allah nyalegnya. Lawan ngomong. Tapi pokoknya mah kitu urang tepang di dina sesi kedua menisang Mang Uwa engke pangintennya urang ngobrolkeun anu langkung luas deui Mang Uwanya. Siap. Tong bosen nya, tong bosen di Bosen, olam. Mang Uwa. Moal. Dina kursi butut pangintennya sasakitu panginten ti sim kuring sehat nu nongton sehat nu ditongtonna Amin. panginten ti sim kuring mah Mang Nul ieu sareng Abah bau. bahwa Bahwa serang Mbak Acil. Wassalam. wassalam. Masalah. Ih, ini letik.